Arti resensi. Secara etimologis, kecap resensi asalna tina basa Latin nyaeta tina kecap resider atawa resensir. Resensi atawa review nyaeta tulisan nu eusina mangrupa tinimbangan ngeunaan kualitas hiji buku. Resensi oge diartikeun minangka tulisan anu eusina ngeunaan panilaian kana hiji karya. Saperti karya anu mangrupa buku carita pondok, cerpen, novel, resensi, seni drama, atau film. Dina nulis resensi, aya kapinjulan, aya keheungkeuran, serta informasi anu kudu ditepikeun ka masyarakat. Rupa-rupa resensi dibagi jadi 3, nyaeta hiji, informatifnya eta resensi saukur nepikeun sacara ringkas sarta umum tina sagemblengna eusi buku. 2, deskriptifnya eta resensi anu ngabahas secara rinci kana umbal bagian atawa bab tina eta bahan resensi. 3, kritisnya eta resensi anu ngabahas secara rinci pikeun ngagunakeun metodologi ilmu pangaweruh anu tangtu. Tesina biasana objektif sarta kritis dina ngajen isi buku.